tokoh-tokoh Islam nanu dibunuh tinggal hiji deui derajat. Iran tinggal hiji deui kuari keur dimain bolakeun bae tek deuk hubungan jeung saha. Tuh di Indonesia Gus Dur sangat ditakuti dengan bendera demokrasi, padahal di jerona main untuk membangkitkan Islam. Ngan bangsa Indonesia teu paham, boro-boro politikus da kiai na ge teu paham, hanya beberapa gerintil nu paham dengan bahasa demokrasi, padahal nya ngasupkeun ar-ra'iyah. Eta teh nu kunyana di pidato-pidatokeun teh. Ya, nu nya aku japakeun keur pidato begitu pengangkatan presiden, deleukeun pidatona dengekeun mun kiai nu jeli nyaritakeun kitu jalbul masoleh wa darul mafasid, pidatona teh eta berarti deuk ngagunakeun hukum Islam dengan bahasa demokrasi. Kacium ku Amerika bunuh karakter Gus Dur melalui Amin Rais, oyagkeun keluar lengser bunuh ku Gusti Allah. Saat ieu negara mana anu deuk ngabangkitkeun Islam? Dele di Iran, dele di Pakistan apa aya? Dele di India apa aya? Dele di Irak apa aya? Dele di Saudi Arabia pangeulana di Italian, dele di Turki apa aya? Dele di Spanyol, Uzbekistan, Afghanistan, dele di Indonesia mana? Hanya kieu-kieu doang kan urang di wadahan mah teu bisa, boro-boro deuk kalawan Amerika ngalawan pemerintahan sorangan urang teu mampu.